Ada kesibuan prinsipal polisian gitu. Kasus Ayo hampura, ya anak orang lagi tewak bapak. ayo naon nih ya? Iya anak orang ya masih bukan dia. Emang sih Tewak mana polisi gitu? tanahnya anak orang. Lain, bukan orang keren yang sutem ya di dia Oh, nongkrong. bener kami ngomong bapak, si bukan ditewak iku bapak. Oh, emang nyawa saha? Ui sebutan tuh ui bapak 2 poe gitu. Ui kemana Atau tuh? iya bawa turan di dia. Ibu di kita ngalas dulu tetap kamari. Oh. Malahan sampai ke kuan tuh ui. Oh. Kumaha lah jalan riang ieu segala leder segala awak segala mau nih pak. Wong, kumaha wong? Ninggalin tuh. Itu yo Pak yo. Oh. Bisi di sama niku dari aing mah pada bara radung. Ih, nuduh banyak di. Hitung aja dulu. Ya. Terus kieu bae, lamun misalnya kedatangan baik kan itu kira-kira si Remah bisa si Utem apa si Boncos gitu baik Nah, karena bogona Pilih orang atuh Pak, atuh pasti nama. apa nanti mas buka si mama, ingat soalnya Naonnya ngilu. dia yang baik. yang boga pemajikan gitu Can. oh bujangan kene Bisa kabogoh tapi oh tapi geus boga abogo atuh ulah tuh sudah teh can cukup boga biji kabogo bae. Sirna mah begai. si Metem ke mana Gue tengah yang temanggi serta kemana buang sebarak bawa eueuh. oh ke mana bawa Assalamualaikum Salam. Pak sehat Alhamdulillah sehat. ya kenal ya Biasa pakai ngobrol. oh mana kopi na ya da kopi na ya Awak kopi apa tanyian? kuduna aya gogoro cao aya kopina gitu aya goreng dangderna kuduna Cauna can buahan, kopina can meuli keur boke. boleh lagi ya boleh ya ngomong-ngomong ya geus vaksin can Alhamdulillah geus Tos Pak. oh geus vaksin ke sabaraha hiji gerak ge. kakar kahiji kakar kahiji Kedua lah. geus kadua oh terus ieu naon ya keur ngumpul-ngumpul ieu Biasa Kenalan, pakai kenalan. kan si Utem. lalu si Utem ke mana Temanggi-manggi ku gua ieu sabarap poe boa. oh Laju iya si Utem biasana ulin nongkrong di dieu nya Biasanya nongkrongna di dieu, lamun teh di pila. oh untuk dipila di dia gitu Ieu teh aya ka mana boa. keur mancing meureun Doangna jeung mana doang mancing. oh yang mana masker mana Kita gaduh, Pak. oh iya ya orang mau masker ya kayak dipakainya Siap. nah ya masker nah dipakai nah jadi kia orang kan babin mas desa Cikaduan ya makanya orang ka dieu ngajak anu can vaksin bisik sorangan ieunya pemuda-pemuda di dieu can vaksin ayo orang vaksin gitu kayak kurang anter ke puskesmas lamun teu ke balai desa supaya naon supaya sehat imunitas tubuh kayak terjaga gitu untuk menjaga imunitas tubuh supaya sehat supaya bebas dari covid gitu terus kayak udah pakai masker ya pakai masker kemana pakai masker soalnya kan orang tanya ya lamun kerpas di luar misalnya kergawe kernawan misalnya kita pakai masker lamun terpapar gering positif corona kumangke Kuburan. atau maksudnya supaya mencegah salah satunya eta nomor hiji mah vaksin nomor dua selalu pakai masker jaga jarak terus lobakeun barang dahar anu sehat terus ngomong-ngomong ya gerang lah meuli ieu nya meuli goreng dangdar ya aja ngopi nah saya meuli ya Tes saya meuli meuli goreng dangdar lah ya nya ya meuli goreng dangdar lah tadi tuh jeung ubar di dia Dangder. Aduh, aing kita meuli naon ya dah tadinya. Aduh. Oh, meuli tundun tadi pokok aing. Aduh, ya aing dah menang tundun aja dah. Amis meureun dah tundun rapi ya dah. Ya Pak, tundun aja Pak. ah Kok meuli tundun? Atuh tadi cenah kita meuli tundun. main meuli tundun tadi kan kita meuli naon tadi Dangder. meuli dangder Oh, kumaha tadi sih najong di situ. tajung kumaha Tadi apa panggilnya mah kita meuli tundun, Jeng. cek saha kan tadi orang ngomong nak iya kita meuli dangdernya dunia bener tuh tadi orang Dangder orang tadi. nu bolon apa manehna nu bolon ya Wajar pamain sama rada bolongan dia jelemana. gitu Dah coba habis ya amis tunduna. amis Ah. oh, coba dijaga sama ya meuli dina saha gitu eta
di Pak Haji itu tuh. Haji Sa. Haji Potong. Oh, aja tong. Coba di asana lah. Amis teh, lamun amis geus urang ngadar eta. Lamun pahit, Amis, Pak. amis. Enggak. Oh, gerak coba don. Cobaan urang yuk. Cobaan ya. Lamun manis orang cobaan. Lamun misalnya asem pahit, balikin deui kita kumaha carananya. Supaya jadi dangdut. Oh, supaya dari dangdut. Amis. Amis ya? Amis, Pak. Amis. Aju emang tadi tekadengnya gitu. Kadangnya meli tundun. Emang tadi kita meli tundun, Geng. Emang tadi kita meli tundun lah. Lain tadi kita beli dangder. Tuh, Betul kadangnya lagi meli tundun. sekurang ya tadi melina dangder jeung kopina, lamun bisa mah jeung rokona sakalian di dieu, jeung ngopi supaya nungguan saat tadi nu Bukan sutem. sutem. Oh. Kudu iya tundunna sakilona we goceng. Boloan dia mengisin-ngisinkeun. Kalau beli dangder beli tundun. Itu tinggal lagi aja yang kita lagi meli tundun. Geus ge dahar na tundun dari ternyata. Juga diuk. Nah, ikan tundun. Nah, meuli tundun tadi dina haji. Haji Otong. Nah, haji otong. Nah, ieu ente dibersihan heula kitu da loba sireum tah. Naon ieu tah? Ikut naon ieu? Coba di dahar ya. Oh ya. Tah. Naon nya nya? Cileud di mah, Pak. Kileud. Ulah ieu mah piceun. Nah, coba kusorangan ayeuna pilihan ieu tunduna ieu. Kira-kira mana nu manis, mana nu hasem. Lamun nu hasem di dahar kusorangan, lamun nu manis pisakeun jeung urang kitu keun. Sok. Iya ya manis tah. Tah. Pisakeun. Tah manis. Nah. Ya Dun. jeung dia. Tah. Tah, ya hasem ya, coba tah. Jajal, hasem apa amis? Hasemnya. Ah, cikurang ge. Makana yuk tundun ya asana lah. Coba lah asana lah. Sigana mah ieu bareureuh manis ya ieu mah ya. Amis banget Pak. Heeh, Amis ya Pak. manis ya. Padahal nu hatem bagian mana sampai Pak? Ah, gitu bae, soalnya salahnya. Tah beli dangder, kah beli tundun. Oh. Nah eta si boncos prinsipal polisian gitu. Kasus panon ta budak. Lah kata geger ini. Aya naon ieu? Nah, Pak, ieu tukang ngintip yo. Ieu tukang maling kutang yo hiji yo. Barang aja Oh ngomong. dia tadi ngomong asal baik. Ini mulai masalah maling ditanyakeun tah, ulah be. Aya masalah naon ieu? Aya apa polisi segala kasus derenya. Barangan amat dia asal tuduh bae. Oh nya. Tah tanyakeun ka ulah be. Iya lain kasus. Jadi ceritana orang datang ke dia, ya kan, karena rongkrong, ini karena nungguan naraon ieu pemuda di dia dari hub, karena nungguan sasaran, Hutan sutem. Nah, orang nita si boncos ya, kita pangmelikeun bikin dangder. Bikin dangder. Boloan dia kalah mau ditundun dia mengisinkeun bae dia mah. Jadi ceritanya gimana tundun gitu. Isin ya enggak ke babin. tuh. Coba, iya, aya tundun. Tadi duitnya seberapa tadi? Goceng. Menang tundun 1 kilo cenah ge. Emang harga tundun seberapa gitu? 2.500 Pak sakilo. Sakilo. Mah. Tuh korupsi tas eta mah. Korupsi dia 2.500 dia geus mengisinkeun dia salah meuli dia. Oh, Dikorupsi tah. dia 2,5. Naik kuari mah tundun mah. Sebenarnya emang harga tundun ini seberaha gitu. 5.000 sakilo. 5.000 sakilo. Iya, sakilo teu. Nyaho. Tuh, ayeuna diuk lah. Nah. Sorangan di mana gitu? Mesti pasar Pak nganter emak. Oh, nganter emak. Ya, ngomong-ngomong sorangan geus vaksin can ieu? Tacan Pak. Kunaon can vaksin? Gua keur pernah Pak diajak ke babaturan. Tapi sin paeh urang mah. Ya lo badina TV teh ge para rakyat sina divaksin. Oh, gitu. Heeh. Jadi embung divaksin, berarti can vaksin ya? Can Pak. Lamun misalnya ayeuna diajak divaksin, dek embung kurang. Mending kabur atuh Pak, jasieun. Oh, jadi kieu. Ya, sorangan vaksin seberapa lah? Hiji. Vaksin hiji kan. Nah, jadi vaksin eta manfaatna anjing kesehatan tubuh supaya terhindar dari Covid.
gitu supaya naon ari masalah dina TV mah eta aya nu berita hoak aya nu berita nu teu bener eta jadi jam belum tentu nu arana misalnya disuntik vaksin eta langsung pae gitu lamun misalnya boga penyakit bawaan kumaha lamun misalnya can divaksin misalnya boga penyakit bawaan anu diserahkan vaksin kan henteu kan padahal kan pemerintah memberikan vaksin eta ke warga masyarakat Cikadun eta supaya naon ya, supaya terhindar dari Covid supaya perasa rehat itu nya Astagfirullah Pak dia belajar vaksin jeung kesehatan vaksin dia malah embung tuh dia Sieun ngade jarumna. supaya aja ngajaga kekebalan tubuh orang tina Covid tuh gitu bobo manfaatna intina mah lamun misalnya kayak aya vaksin deui di balai deh selama itu di puskesmas oke divaksinnya malah emang serangan geus vaksin seberapa kali sekali karek Pak nah berarti kayak bareng jeung si Iwang Kiwong gitu ya kurang Siapa digusur mau? Pak Tuh. bedakeun Pak di kandar rambutnya kayak diantar kurang naik motor di awal kurang erek ding si boncos tah dong presiden bae dia dikawal ke Tuh. polisi Nahonya Kan asian kikian deh. moal dia ini. wah eta mah penyakit ayan meureun gitu mah Layan situ mah. oh bagan mah ayan eta mah penyakit bawaan eta masih kayak gitu mah gitu dong naon penyakit rabies eta mah nya anu gitu mah gitu emang bukan penyakit rabies tak kayak gituan tadi Henteu Pak atuh dina video teh pan geus disuntik tah sok kikian teh. eta mah lain gede banget eta mah gara-gara can sarapan eta mah jadi ngegeder meureun kana oh sieun can jarum suntik can sarapan jadi ngegeder manehna kana awakna tadi ngomong-ngomong iya si Utem dina amat ya dekat-dekat dia ting Pak doang mah dititah ka mana boy ku mana coba ditelepon lagi ditelepon si Utem na terus ke mana gitu gara di kumpul gitu kan ya percuma orang meuli naon arana teh tundun teu tidak hal maksudnya orang lamun meuli dangder mah tadi jeung kopina sekalian gitu cos soalnya ieu kan tundun kan kira kurang amis-amis kieu gitu amis ngelawan amis contoh Amis tidak ngelawan boloon amis, boloon gitu. sih Pak ngisinkeun bae nya ini kumaha ya kudu dibiarkan berarti nya ayeuna nya bakul dak dibiarkan ku saya kita ngabakeun berarti seperti kesepakatan nu tadi nya anu amis amis yang orang ya yang sorangan adalah Cos. anu asem sorangan cos hancur orang tadi kita beli iya kumaha sih dangder Pak yang ngomong-ngomong rek we heuleuy Pak teu wae mules oh gara-gara ngara tundun bener ya oh iya gara-gara sih ya oh yang geus teh Baturan lempang. oh segala baturan bae ulah lila nya siap oh si Utan ke mana ya nyangis dua poe balik-balik apa saya tadi best kan meureun ngendong apa ku kelong meureun teu nyangkeun lah ka ditu lah naon cai Pak polisi apa si Utan ditewak meureun ku polisi ih aing mau terangkeun aduh ieu mah kudu ditanya ieu bisa tewak doang lain naon aduh bapak ya aduh hampura ya anak urang lagi tewak bapak aya naon nih ya iya anak urang ya masih Utan ieu emang sih tewak udah mana polisi gitu tanah ieu anak urang lain bukan orang keren yang sebut ya di dia oh pernongkrong bener anu bapak sebutan ditewak ieu ku bapak oh emang nyawa saha uwi sebutan teu uwi bapak dua poe gitu uwi kemana atuh ieu babaturan di dieu pada nongkrong neangan si Utem cenah ge ka mana bawa cenah ge biasana di dieu kelong doang urang pak emang kelong aya burang-burang kieu atuh lain naon bisi doang gitu pak ajan burang teu peuting ari kelong geus hayang nyok corok mah tinggal nyok corok we udah urang bener ya ieu naon geus diteangan sekitar kampung ieu kabeh geus diilikan teu panggis-panggis dua poe kemana boy si Utem oh aya ninggalin teh ieu Kudu kami geneangan si Utem. tuh Kira kita manggis si Utem Ento. manggih cenah ge aing ka mana si Utem ya coba geus diuk coba itu cara apa ya coba coba Aju Pak, ya kumaha Pak? Aduh, pangtulungankeun, lain naon, urang bisa ditelong. nya kayak urang ditolongan, kayak jeung rerencangan si Utem ya diteangan. Emang terakhir kali si Utem di mana eta jeung saha gitu? Terakhir kali kieu Bubu dititah ngalas sulu eta Pak kamari. oh. Malahan sampai ka kuari teh uwi-uwi. Oh. Kumaha lajara riang ieu segala leder segala awak segala naon nih Pak. Wong kumaha wong? Ningalin teu? Henteu ya Pak yo.
Oh, Bisi di samunikeun ku dari aing mah bener bararadung. Ih, nuduh bahayanya ini. Tengah dulu ieu itu mah. bisa dicari kanan bae makana si utem makana menteu Tuh, betah. tah bicara kana mah rada badung, rada deugel budak kan di tanggal 10 mah keluar teh balik-balik lah 2 poe. Oh, Tah lieur kana hulu. namun boga anak kudu dipangeuhan ulah dicari kanan bae makana lamun misalnya dicarikan bae bisik si utem eta teu betah di mah neang sulu bisik kanjang ke gitu bisik disamunikeun lain ku samunikeun ku kolong wewe tapi disamunikeun ku rangda kumaha ke Apa bisa samunikeun ku indung si Irma meureun nya? Badeng meureun. So mah nabogoheun kana si Irma eta tah geus kebal ngarahan si Irma bae. oh Terus terus si kuari eueuh. si Irmana daekeun teu kana si utem kira-kira eta Duka kadinya nama Pak. Kamu teh kan atuh kurang ditarik jadikeun minantu. oh paksa gitu Atunya aja urang gahayang geura boga incu. oh kudu siap ya Pak. nya ke solusina kieu bae lamun pendapat urang mah ke urang babarengan yang asuh tem ketanyakeun kana sekitar tetangga nu di dieu lamun teu di kampung sebelah bisik aya gitu si utem ka mana soalna lamun misalna si utem biasana yang sulu bisik ka mana bisik aya nu ieu teh anu teh anu penjahat anu ieu gitu Cokel. Kan. nah Bisa cokel doangnya juga dijualan jeroan beuteungna teh. Nah. soalnya ayeuna keur bahaya eta anu perjualbelian eta organ tubuh eta makanya kudu hati-hati lamun boga anak mah kudu dijaga lamun bisa mah diawasi gitu Kumaha aja urang sorangan bae di imah teu kau nangan sulu ka pasar ka mana masak atuh sorangan bae anak gitu ulin di imah. oh nya gitu ya terus kieu bae ke urang bebarengan neang lah tadi tuh sugan bae ke kapangi di jalan ya si utem nya gitu lamun misalnya kebenaran lamun si utem kayak mana si Irma coba teangkeun mending orang jodohkeun ke kawinkeun gitu bae da itu si Irma nah gitu supaya boga minantunya Yang kira boga minantu sebenarnya apa yang ngomong incu. oh nya atunya lah pasti kan sebagai kolot mah kayak boga incu tere boga incu kan gitu Kayak Pak, mendingan antar boncos heula norong. Dia orang hayang kasih Irma. oh sorangnya bogo kasih Irma Bobo atuh. Sebarangan amat ya ulah anak aing atuh ja. Atuh sute mah eueuh, kami mah aya di dieu. Nek kene dia mah bocikur lah yang ngilueun. Cik saha ya Kana sarua bantu bae, anak urang Di. heula ieu. oh nya terus kieu bae lamun misalnya nya kedatangan baik kan itu kira-kira si Irma yang bisa si utem apa si boncos gitu bae Nya. karena bogona Pilih orang atuh Pak, atuh pasti nama. Kapan dia mas boga si mama, ingat Naon soalnya nya di ngilueun. dia hayang bae. harus boga pemajikan gitu Can. oh bujangan kene Bisa kabogoh tapi oh tapi mah geus boga bogo atuh ulah tuh sugan teh can cukup boga biji bogo bae. Si Irma mah boga aing. Boga anak aing geus ieu mama, anak Aing boga geus geus ulah ribut engke geus citana kumaha ieu kudu neangkan si utem lah sina kapanggil lah kudu nangan sultan heula ieu. Soalnya lain naon, asal mana hiji-hiji lah eueuh, san mantuan ke. ya kudu karunya nya kena kolotnya Nya. kudu ngabantuan ke kesepian ke lamun di sana si utem anak. anak mah nah ayeuna kan orang mumpung di dia ya mumpung kumpul ya ya kan Mamang Dun kan aya di dia orang yang nanya Mamang Dun geus vaksin can ieu Geus tak kamari vaksin, cuman lewat doang. hah kunaon lewat doang Sieun bapak lu jarum suntik nemeni isi col ka dia coba melendung pae be. atuh henteu jadi misalnya lamun misalnya erek divaksin lamun supaya henteu nyeri eta ulah neuleukeun jarum suntikna merem dimeremkeun ulah ningali lamun ningali mau pas mata nojos bisik ieu kan nyering kena jeung deui lamun misalnya ek vaksin eta kudu kedah sarapan heula ngaliwet naon ngakeul tah ngadardangdeur heula naon gitu terus eta lamun misalnya geus siap kakara divaksin vaksin eta loba manfaatna sebenarnya mah ulah sieun karena divaksin bagus vaksin eta kunaon coba lamun misalnya orang teu divaksin bisik muriang gering kunaon kena Jadi jagaan kekebalan tubuh orang kan. nya gitu Cuma eta jarum sagede kumaha apa bisa sagede kiduang Hai. bolong dalengan. henteu anu arana jarum tah sakieu tah sa ieu sa helai ieu tah ieu tu urang praktekeun nya tah anggap ieu jarum tah ieu padahal mah tundun kan nah ieu jarum nah gitu bikin tapi Mak Madun ningalina ka ditu misalnya dicus
mau kerasa soalnya pas dicus eta iya nah dibere iya non obat kebal teh ya gitu makanya mau bakal kerasa gitu kalau mau misalnya aya vaksin kurang informasikan Iya. tapi kudu siap si vaksin ya Nggak kan bakal divaksin cuma ya tahun wah nah bae bapak kudu mantuan yang si utem nah siap oke kurang teangkeun si utem pokoknya sampai kaktibu si utem misalnya si utem ayahnya muni di liang sirum misalnya di teangan kurangnya sampai ke jero-jero nak digali ku apanya digali oh atuh naon atuh anak hiji-hiji na leungit mah bapak eta hook eta anak aja bengal-bengal ge anak urang oh bapak nah kudunya nya kana anak banyak heuh laineuan heeh anak hiji-hiji na dasar bawa kuap anak geus diarah eta maneh oh juga pana ka mana ya nyandung deui henteu ting nyandung ting di bawah jurik non buah terbalik-balik teh bapak mah aduh kudu prihatin urang ge nya ieu ka si utemnya ka Mamadu kudu karunya ya kela ke orang insya Allah orang ke bantuan sugan bae si utem aya di mana gitu kapanggih ke orangnya gitu kayak orang lamun kapanggih hampura ya lamun misalnya si utem kapanggih kayak orang rada ngajewe satik tenan naon ya dengan naon pak yang penting mah kapanggih Ah. ya ulah mental duit ya pernah orang jelema susah lho pak tuh tenang bae Kudu atuh bagi mau duit acan mual minta duit atau orang mah atau orang kan menjaga kekeluargaan baik geus orang geus wajarna orang sebagai babin ngelindungi masyarakat ngebantu masyarakat gitu apa nu diharapkeun eta kitu Ya. jadi supaya pababin eta ngalindungan masyarakat ya kami, jadi gitu. lamun Nah, aya naon misalnya informasi naon be teu naon narus ka urang minta pendapat ka urang naruskeun ka urang teu naon nu penting mah jeung kebersihan masyarakat supaya masyarakat nyaman aman dan tentram gitu eta tugas babin eta di dinya gitu Mamadun ya iya siap pak ya hari misalnya masih utama orang pamit kayak orang sudah di jalan ke timur jeung si utem ayeuna orang arek tugas deui arek ieu arek keliling desa deui sekitar nu desa deui nu penting mah ke lamun misalnya aya vaksin orang diinformasikeun gitu nya orang ayeuna pamit ya Mamadun nya kiwong jeung saya encos nya cos kayak lamun misalnya kapanggih bedanya orang lamun misalnya orang dekat panggih di jalan kayak pak telepon bae ke orang pak si utang geus kapanggih ya alhamdulillah pak gitu nyorang mah di mana misalnya gitu nya nah pak gitu bae nya geus gitu bae ulah haliweuh deui nya siap ya pamit orang ya Bang eta panggil kami kayaknya paknya nah siap iya goblok ada apa salah Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Makdun Official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun Official. Hehehe.